Assalamualaikum, kela-kela ngopi heula. Wilujeng enjing baraya tepang di sareng sim kuring dina vlog anu kalima ieu. Dina aktivitas enjing-enjing ieu kaleresan sim kuring nuju nyebor bibit cabe. Teras bade dilajengkeun ku sim kuring teh nyanak pare. Ieu bibit cabe usiana neme samingon langkung. Tah ayeuna mah tos rengse nyeborna ayeuna ku sim kuring bade dilapan heula tengna. Yap ayeuna mah baraya baturan sim kuring ngalapare tea kulantaran panon poe tos moncorong ti palih wetan. Tah baraya parena ge meuni sae teh jabah herang mana mencrang. Alhamdulillah baraya kanggo tuang sahuap-huapeun mah. Tah baraya ku sim kuring teh digancangkeun we ngaritna da ameh enggal digebug parena. Yap baraya lajeng urang akutan parena da teu kapidiokeun ku sim kuring teh keur ngamparkeun samakanina. Alhamdulillah geuningan baraya babari digebugna teh. Hapunten we videona teu cekap, ke dilanjut di we dina video anu sanesna.